Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala mana ka urang sadayana oleh ukur Allah urang biasa melaksanakan kewajiban urang nyata tolabul. Mudah-mudahan di tolabul ini ngajantenkeun kasayang wa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hilap sholawat miwah salam urang curahkeun bae ka hubungan urang, hubungan urang saja. Panutan urang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu sadayana urang teh hirup tumbuh di alam dunia kudu benar-benar ngalaksanakeun satekah pola sakabisa urang kudu benar-benar urang teh di ayeuna ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Samemeh urang aya nyusulan saha bu anu nyusulan teh nyaeta malaikat naon? Kemah ibu dina nalika urang geus disusul ku malaikat Jibril urang mah bisa naon bu teh ibadah lamun boga sakarung kalusan ibadah kalusan boga genep karung ku genep karung mana-mana deui jangan cabut nyawa mah bisa nyeun kehadiran mah bisa nyeun kaawon itu lawang si botak kotakna oge ibu urang ditampina ibadah ku Allah Subhanahu wa taala teh urang teh salagi nangis maot ka ibu cing jarerit eta nu maot teh ibu anu sok ibadah teh cing jarerit Gusti abdi kaluarkeun deui ka dunya barang sajam atawa 2 jam barang sakedeung atuh Gusti Allah geus dibere waktu anu sakieu lilana sabaraha taun ibu ayeuna aya nu 60 tahun aya 65 aya alhamdulillah ibu eta teh gunakeun waktu ayeuna teh mumpung masih di rahmat Allah Subhanahu wa taala dipikanya ku Allah Subhanahu wa taala urang teh mampang mumpung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala geuningan geus maot na ibu anu getol ibadah oge teu bisa nawar komo anu tara ibadah mata ibu aduh masuk sedihnya ngarangsa lain ku sedih teu boga duit dina nalika zaman ayeuna ibu udah duit mah diarah ibu dina nalika zaman ayeuna sedih ibu dina waktu adzan Allahu akbar Allah maha agung Allah maha gede nah kurang diletikkeun Gusti Allah dina hate teh Allahu akbar lamun Sayyidina Ali mah ibu ngadangu teh adzan teh urat perotnya asa sieun Gusti Allah teh aya sieun bisa aya urang komo ayeuna usum panen alah kagok ieu panas poe keur naon ngagesrek-gesrek supaya garing padahal mah teu heula datang salat mah sabaraha menit 5 menit paling oge nya kewajiban salatna paling 5 menit laksanakeun adak ibu anu meninggalnya gimana kehidupan abdi mah di jalan tinggal poe Jumaah gini bu dadah we ibunya ada mobil balawiri ibu spesialnya ku maut jemaah nama spesialnya ku jadi Allah teh dikeun kumaranna keneh
Lamun Allah geus digedekeun dina hate urang, insyaallah kadenge adan oge urang bakal kurang erot. Berarti non dewatan wudu, subrul wudu, non salat tobat, lamun sameme lohor kobra lohor nih. Apa non ngadaguan we naon imam lamun lalaki dawe mah alus mah di ibu lamun hayang ka masjid minta izin ka karaoke blenyong udah tak sabar. Oh, awewe ayeuna geuningan oh urang tukang ibadah geuningan yo. Oh bari loba perhiasan teh sidikna tadina lain ang tadina ayeuna panjang gitu ka dieu katutupan ari nu berjamaah ka masjid jauh mah wah itu dibuka wah ditinggal di urang teh kalau bae ada atuh ai batun mah boga keur samongkeun ai urang esok aya ibu sembahyang aya eueuh mah bisa da mun eueuh mah bisa itu mah mun seklek laju teh moal da eueuh daerah teh mah hideung beureun teh besok ibu abi besok sedih ibu ayeuna ku kahidupan ayeuna jauh dina kenyataan Islam teh pun ngaran Islam unggul ai muslimna Islam maloba hampir di urang teh 88%-nya Islam tapi kenyataan mah tuh hampir mirip jeung Islam urang teh loba teh aturan Islam jadi da urang dipakena pengeus baik. Lamun Islam dipake ku jelema Islam kadituna teh moal sesuai dengan aturan-aturan Gusti Allah. Ku mempang urang hirup kene dipikanya aku Allah nya. Urang teh hirup kumaha di alam dunya teh masih nganya Gusti sing soson sing ngahajakeun naon ngadabal kasayan teh. Dan geus maot mah ibu sanajan kumaha ge moal bisa dibalikeun deui. Geus lamun urang cek tadi boga amal alus saboboko wayahna sabo bisa nambah deui. Maka lamun hayang nambahan pisan kok ayeuna sing soson sing bener-bener sate kampola urang bisa ibadah ka Gusti Allah. Ngerti ibu? Tah dina ayat Quran ieu Bu lamun jalma nu iman mah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah sakitu terus ya ayyuhalladzina amanu hai eling jalma-jalma amanu anu geus iman ieu jalma-jalma la tulhikum ulah mohokeun kum ka aranjeun kabeh amwalukum jeung ulah mohokeun salahnya jadi ya ayyuhalladzina amanu hei eling jalma anu ariman la tulhikum ulah mohokeun ka aranjeun kabeh naon pailanya amwalukum harta banda aranjeun urang teh ulah sampaikeun poho warta urang teh wala auladukum jeung ulah mohokeun ka budak-budak aranjeun kabeh ang dzikrillah dina eling ka Gusti tah cek Gusti Allah lamun urang aku iman urang teh iman ka Gusti Allah aya ngaran iman teh pasti kudu qalbi wa alun non bil amal aqwalun bil non jadi iman teh tasdiqun bil qalbi ngabenerkeun ku hate wa aqwalun bil qaul wa afalun bil arkan saya teh nyoba tapi ulah belit apalun teu apa aya sabu ada sapa ieu nu kuat dicerita kenapa teh kita apa
ciri apa jeung apa amun apa pasti aya pikiran itu bayangnya ayahnya amun apa pasti pikiran apa misalnya dia diucapkan berarti dia diucapkan mah dan baik but apa dengan bukan namanya ngaran iman teh tasdikun bil qalbi enggak benar dengan hati yang Gusti Allah teh naon ibu anu kudu diibadah makbud anu kudu diibadah urang sadaya urang teh sebagai naon abdi kudu ibadah ka Gusti Allah tong terang penting ada apa bener terus berwaktu karunya senurutan eling jalma-jalma anu ariman ulah mohokeun ka aranjeun kabeh naon amal hukum pirang-pirang harta bada anjeun kabeh jeung ulah mohokeun anak-anak anjeun kabeh ang dikrilahi dina eling ka Gusti naon ang dikrilah teh dina ieu teh as-shalawatil khamsi naon as-shalawatil khamsi teh apa na geus aso di dinya na salat pirang-pirang salat anu 5 waktu mana anu 5 waktu teh ibu zuhur asar maghrib isya subuh kamu kewajiban urang sebagai kolot ngabejaan atau mampatahan kanu jadi mau baheula mah Bu kerjaman abdi ieu disiksa tah teu salat teh apa disiksa lamun aya mah asup kana hamnya kolot di penjara geuning mata jelema lain mah sing naon ibu sing saralontot geuning oh dari antepkeun da kolot mung da sieun kuham teh hak asasi manusia ai baheula mah ibu abdi teu ngaji ke ku kolot teu dibere dahar asli diasupkeun kana WC di kerang tah tos salat mah ai teh sakola mah hare-hare mulai tanya gede makna teh aljabar cek ajengan kamari jeung murudan mulai tanya matematika mata yang bahasa Inggrisnya wah kemadan anggar doy naon ibu mangga buka antara itunya ayeuna mah arapa kumaha nabi yuka kumaha imam arapa ayeuna mah kabeh tapi dina teh mah amal urang sadaya kita kurang kewajiban urang sebagai kolot mau istri mah ibu kamu orang kali teh kudu pisan naon ngawuruh anak teh soalna naon sababna di bumi mah istri anu paling awal ke naon ke budak supaya lempeng eta budak bisa sampai salat tubuhnya budak teh itu bapana bingung atuh teu bisa urang juara ngaji naon sena juara ngaji anteurkeun ka dieu ulah sampai ke kana sakola dinya-nya geuningannya tuh kana sakola dinya-nya geuningan sieun teh jadi pegawai negeri you know? Ya padahal mah diterima geus diatur ku Gusti Allah jadi pegawai negeri jadi pegawai negeri pokona mah aturanan urang mah sebagai ieu bapak mah kudu bisa ngadidik ka budak ulah sieun ku ayeuna nya akibat HAM tanya asasi manusia abi lain teu nganu kan dina masalah eta mah ibu kan dina kita ieu mah geuningan urang teh teh dipertanyakeun kunaon ieu budak teh dina cerita salat nya wah dipertanyakeun ibu sadayana kita lamun bedegong kan urang kudu wajib diteugeul kan teugeul kunaon kita tah sampai anak bedak kita eta pakar kita jadi saksi teh pernah kukuring kita dijebolkan gelem teh baheula geuningan kolot kosok yang gebuk teh naon teh keur saksi bila mana budak eta ngabohong ka urang teh kita sih dedetkeun ibunya lain sih dedetkeun penting lain sih dedetkeun urang teh ibu jeung budak ieu keluarga ngerti Bu jadi urang teh wajib ibunya ngadidik budak teh supaya lempeng bisa ngalaksanakeun syariat Islam anu diatur ukuran jeung
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu tak? Ulang sampaikan tinggal sholat 5 waktu. Bagi ibu tinggal 5 waktu mah percuma kurang ibadah naon-naon. Oke, lamun teh sholat teh ibarat angka hiji. Orang sok mere mawe no jadi 10 mere no. Tapi lamun teh sholat ibu mending keneh medit sakalian. Non sebabna ada di sholat mudah-mudahan baik sama walar. Kalau pun kehana kalau kan tulis kan Gusti Allah. Kan ada ibu juga minantu teh sholat ibu cilaka. Gusti Allah nabi geus ngedepan komo ka urang. Gusti Allah oge geus ngedepan teu daek naon teu daek ibadah komo ka urang. Anu nyiptakeunana ge geus wani teu ngajalankeun komo ka urang. Maka gua minantu teh ibu tong masa segala ayah mobilna nyiksa teh ibu tentang salat itu ibu terus kan bu tah wa majeng ari saja mayakna anu migawe dari kana itu ana mohokeun tina ari ka Gusti Allah paulaika maka ari itu jalma anu mohokeun tina ari ka Gusti Allah teh eta ari itu maranana jalma anu mohokeun ya eta al-khosiruna jalma-jalma anu raruh. Lamun jalma-jalma geus mohokeun kana naon dina eling ka Gusti Allah eta teh jalma-jalma anu rarugi lain jalma anu boga duit nu teh ibu geuningan nya lain jalma anu naon usahana bangkrut rugi teh bu tapi jalma anu naon mohokeun tina salat 5 waktu eling ka Gusti arti teh dosen hiji